Para mitra urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Karaman di Karang Kamulian karangan Rai Salira dina bagian ka-86. Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun terutami ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan je dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Upami para mitra benten kapungkur sareng ayeuna. Ari kapungkur mah bogaan reuai ku anak teh cenah beunghar cenah para mitra. Ayeuna benten deui para mitra margi aya proyekna nagara keluarga berencana. Tos kitu ieu para mitra kasadaran ti pihakna masing-masing. Jadi generasi saterasna teh para mitra aya kecenderungan atanapi aya gambaran yen cenah teu kudu loba-loba anak cenah kitu nya. Tos dibatas kitu jeung para wargi sadaya bari jeung kewe cenah lah boga anak teh mun umur saanu ai baheula para mitra umur 20 tahun teh geus boga anak balasan geus boga anak para mitra umur 20 tahun teh atunya ai ayeuna para mitra yuswa kada 40 tahun teh can boga anak ngahaja cenah lah kewe ditahan heula cenah kitu para mitra. Aduh aja dan beuki sakadi we jumlah warga teh beuki jarang. Mangga atuh para mitra memang tos teknologi tos kekayaan anak itu para wargi rupina kayaan kitu. Janten ayeuna mah sanes jumlah keluarga nu seueur tapi para mitra kumaha carana sangkan turunan urang bisa hartosna mah ngeusian hartosna bisa kageroh kitu nya bisa kageroh kitu maksudna mah tapi kapiara atanapi kaurus atanapi bisa kajejeukeun. Aduh bahasa naon anu pantosna nya. Mangga atuh para mitra Karaman di Karang Kamulian kayangan Rai Salira bagian ka-86 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulian. Ieu dongeng para mitra karangan Rai Salira. Ayeuna nincak bagian ka 86. Sumangga para wargi dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Karaman di Karang Kamulian. Kumaha nasibna mama kubu nah damang deui atanapi henteu mangga. Urang hanca wae dongengna nu judulna nyata Karaman di Karang Kamulian rekayasana Rai Salira dina bagian ka 86. Mangga urang lajeng. Dina kaayaan kitu para wargi katempo tina lawang kamar teh mama kubu nu rojol. Ret sarerea ngareret ka mama kubu nu leumpang nyampeurkeun. Harita teh para mitra Santini nyarita. Ama, kumaha ama tos damang? Santini ngarasa bunga. Basa nempo mama kubu bisa leumpang deui teh. Pon kitu keneh nu sejena. Alhamdulillah geuningku syariatna amang nginum cai kembang pancawarna. Allah nyageurkeun deui ka sakit ama. Ceuk mama kubu ngarasa bungahna kerang. Mun aya model nu kieu nya para mitra zaman ayeuna waduh payuna ge beak karep meureun. Aduh ampun ye kembang pancawarna anclom-anclom mungkin kana cai. Eta panyakit anu kaserang ku racun langsung sapada harita. Padahal para mitra jalmi nu kaserang racun model peurah orai contonanya dipacok euraingan saeutik tapi lalanongna nepi ka aya kana lilana gitu para wargi. Aduh lalanongna kana lilana. Ieu mah sakedap para wargi ngaleueut we cai kembang pancawarna kontan. Si horeng si mana horeng teh mung saukur siloka para mitra. Siloka ieu mah siloka. Namina ge dongeng di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus di reka-reka malar siga. Mangga urang teraskeun. Santana Santini ibu kuwu jeung mama ajengan galung pohara ngarasa bunga. Kunempo mama kuwu tetela bisa cager deui sabihara-bihari. Ngan henteu atuh maranehana teh surak mah dina awahing ku bungah-bungahna. Dina keur kaayaan kitu teh kadenge sora nu uluk salam.
Sarerea bareng ngajawab salam ti luar. Jung santana tenang tuluy lempang ngadeukeutan panto. Ulu terak berai panto dibuka. Barang breh katempo dua jalma nyatana Pramuda jeung Marnina. Ai geuning muda. Eta sareng Marni geuning cek santana. Mohon Kang kumadamang cek Pramuda bari nyolongkro. Alhamdulillah cek santana nampanan dampaleungeun Pramuda. Yap ka jero atuh. Keur bunga ieu teh sabab mama tos damang deui cek santana. Menisap sup Marnina jeung Pramuda arasu. Kituna teh pikeun Marnina marada kagok. Sabab sieun aya caritaan kurang mernah ti ibu kuwu. Ae geuning encep damang kasep. Ibu kuwu nyampeurkeun tapi basaret ka Marnina. Dumadakan paromanana beda sabab ngarasa timburu. Dumeh Pramuda datang babarengan jeung Marnina. Puguh hatena ngarasa sieun calon minantuna direbut ku Marnina. Syukur atuh ari minantu ibu salamet mah. Pung ibu teh ngarasa hariwang sok sieun mintu mantu ibu teh cilaka. Kalawan teu bisa mulang deui ka dieu. Pokna meuni seukeut nyaritana mapanas ka Marnina. Marnina surti pisan kana maksud caritaan ibu kuwu nu tetela kasieun dirina teh kanyataan. Sabab ibu kuwu keukeuh nyangka goreng ka dirina. Dina harti ibu kuwu keukeuh boga sangkaan yen dirina deuk ngarebut Pramuda tina tangan Santini. Sedengkeun Pramuda jeung Santini ge ngarti pisan kana caritaan ibu kuwu. Marehna sok sieun Marnina teh kasigeung hatena. Atupok Santini ngajak nyarita ka Marnina. Teteh, tunya sangem abdi ge ngiring sareng abdi. Ieu teteh urang amengan ga ka pengker. Ka di pengker mah meuni natariis geura ieu naon teh seueur angin. Yuk, urang reureuh di pengker. Angin lagi meuni ngahiliwir matakah pokona betah. Cek Santini babakuna mangubaran hate Marnina. Nutang tuna ge tugenah ku caritaan indungna. Marnina nurut tuluy nuturkeun Santini. Katukang sabab dirina yakin ngarasa tugenah. Ku ibu kuwu nu keukeuh boga sangkaan goreng ka dirina. Kituna teh pikeun Santini teu boga curiga goreng ka Marnina. Sabab pikeun Santini mah boga harepkeuneun nyaeta Marnina bisa jadi jeung santana lanceuk. Ayeuna urang tuturkeun deui kaayaan Suntara nu keur ngajugjug ka Karang Kamulyan. Seja ngajorag ka Basuntama nu geus kumawani nyulik Ma Astini. Indungna sedengkeun rada anggang ti Suntara aya dua jalma nu sarua keur muru ka Karang Pamulyan. Tayalian Imas prihatin jeung mangsona. Harita Suntara bangun taya kasieun. Sok sanajan deuk nginghareupan bahaya nu kacida gedena oge. Sabab nu katempo teh dirina nu jadi indungna keur dipapaksa ku Bah Suntama. Atuh teu meakeun waktu sababaraha halila. Suntara geus tepi ka tapel wates dayeuh Karang Kamulyan. Tapi keur jongjon Suntara leumpang. Ujug-ujug jelung jeleng harita ge dijajalaneun. Ting jarga opat urang jalma meuni barosongot naker. Si horeng si mana horeng Ki Gedir jeung sapara kancana. Hai Jajaka. Kamana si lain ngageuning ha? Ceuk Ki Gedir nyentak bari mencrong ka Suntara. Anjeun saha jeung deuk naon ngahalangan jajalaneun kula? Halik nyingkah. Disingku kula dibabad deuleu. Ceuk Suntara muncer. Kasebelan sia Jajaka? Ditanya malah nanya. Bari jeung sentak senghor sagarupa ka aing ha? Ceuk Ki Gedir ambek. Jajaka. Sia. Ya. Sia teu bisa kitu wae asup ka ieu dayeuh. Samemeh diayakeun pamariksaan ku dewek. Mun jelas maksud jeung tujuan kana tangtu ku dewek di dinan asup. Hayo geura jawab ku sia. Jeung naon maksud napangna datang ka ieu dayeuh. Ceuk Ki Gedir. Ari aranjeun saha? Nah aranjeun teh balad-baladna Suntama atawa lain? Hayo jawab. Ceuk Suntara malik tumanya deui. Nyuk sia Jajaka. Kasabean sia. Sugan kudu diwaras ya ku aing. Yo Jajaka. Memang teu salah panyangka sia.
dewek obatan balad-balad Basuntama nukiwari geus jadi kubu di ieu dayu turta dewek kapapancenan ngajaga turta mariksa ka satiap jalma nu asup ka ieu dayu ngarti Silaing Jajaka cek Ki Gedira bari nepak dada kabeneran atuh anak itu ye dengekeun ku ceulian yeun ngaran kula Suntara. Kula datang ka ieu tempat lantaran boga maksud deuk ngaburak-barik Basuntama jeung anak buahna. Kaharti ku anjeun? Cek Suntara terus terang. Kumaha? Dedengean sia deuk ngaburak-barik ke gedung dewe. Nah kurang denge kitu sia teh sakitu gegebir gede teh. Kaula kudu malikan deui caritaan. Sugan kasia mah kudu sora papetasan meureunnya kakara kadenge. Suntara ngabagi reret kanu opatan. Kurang ajar anjeun Jajaka. He batur-batur, tewak ieu Jajaka. Recah awakna, setorkeun ka guru urang. Ceuk Ki Gedira. Teh kudu ngadua kalian marentah. Tiluanana tinggara jeleng nikung Suntara. Harita teh kaasup Ki Gedira sorangan bari opatanana oge. Geus papada ngalugas bedog. Suntara sayaga bari panon rancing nitenan gerak-gerik opat urang lawan. Teu seak-seak dua bedog mimiti pating serepet. Ngancam raga Suntara. Jeleng-jeleng juralit Suntara luncat kaluhur. Bari ngajuralit kalawan dina datangna deui ka handap. Dampal sukuna teu antepan. Ngabanting sirah saurang lawan nu rada balangna. Gero nu kabeunangan sirahna teh ngagero. Bari tuluy rubuh. Tapi gancang ngorejat deui. Ayo batur-batur. Tah serang deui. Ulah dibere ampun tah si kunyuk rabun teh. Ceuk si Gedir deui. Serepet-serepet dua bedog nyerepet deui. Deuk nyacag raga Suntara. Palentung Suntara luncat ka luhurna kerekep. Dampaleungeun muntang kana hiji dahan tangkal. Juralit celak Suntara teh sakilat geus diuk dina hiji dahan. Red kahanap bari pok cumarita ngaso heula para mitra. Mitra pamiarsa, serepet-serepet dua bedog nyerepet deui. Rek nyacag raga Suntara. Palentung Suntara luncat kaluhurna keran. Kep dampaleungeun sun muntang kana hiji tangka dahan tangka. Juralit celak Suntara teh sakilat geus diuk dina hiji dahan. Red kahana pok cumarita. Elanan baraya ulah hayang diukeula di dieu. Pokna bari mencerong ka opat musuh. Urang ngajar. Turun Silaing sia kunyuk. Turun sia montong tataekan kitu deuleu. Dasar kunyuk rabun sia. Alah. Keur naon make turun. Ari bisa mah udah gue sia ka dieu deuleu. Cek Suntara mesem. Ngajar Silaing. Ayo batur-batur. Boleh dong ku meso balati. Cek si Gedir. Seret-seret opatanana pada nyerabut peso balati tina cangkeng. Kalawan teu miceun waktu sier-sier.
Opat peso balati pating belesat murus Suntara nuker nyeng celek dina dahan kai. Jeleng kolepat Suntara luncat kahanap menisakilat naker kalawan saurang lawan dibanting. Gerok nuka banting teh ngagerok tuluy nyungkur kalawan tarang nakena kana batu cer getih na ngacer. Harita sedengkeun teu jauh ti eta tempat aya dua jalma keur ngarinti. Numun mana horeng eta teh Imas Prihatin jeung Mang Soyi. Punten sunceuk Mang oge. Neneng Imas teh bade ngancep wae cep Suntara nu jadi huruf ku opat jalmi. Punten sunceuk Mang ge. Cek Mang Soyi ngareret ka Imas Prihatin. Urang bandungan heula ti dieu Mang. Sabab kurarasaan mah Kang Suntara moal kawalahan di huruf ku opatan mah. Cek Imas Prihatin bangun yakin kana kamampuhna Suntara. Sedengkeun Suntara memang teu ngarasa hese pikeun ngungkulan opat urang lawan. Sok sanajan opatanana papada ngagunakeun pakarang. Sedengkeun Suntara dina kayan lemor keneh. Tapi keur kitu burudul kana 10 urang balad bah Suntama daratang ka eta tempat. Suntara ngarasa reuwas oge. Basa nempo kitu mah maneh dengan untung Imas Prihatin luncat kagigireun Suntara nu keur ngarasa bingung. Atuh da Akang magagabah, kasayang maung hayo ini sorangan. Ceuk Imas Prihatin sedang Suntara ukur ngareret ka Imas Prihatin. Geuning, anjeun nuturkeun Akang, ceuk Suntara ngareret ka Imas Prihatin. Batur-batur, gancang tewak ka mangkeluk teh. Cacag awakna tumanda. Cegap si gedir mere parenta. Mas, gancang luncat kaluareun ieu musuh. Ku Akang geuk dihancak ku ajian rante ramat lanca. Sabab pilih laun mah dilawan. Pokona malah pasti lila meakeun tanaga dilawan biasa. Ceuk Suntara, Imas Prihatin surti jeleng luncat kaluhur, tuluy kaluar tina kepungan musuh. Jeleng Suntara ge kaluar tina kepungan musuh. Satuluina gancang Suntara ngawangun kuda-kuda. Tuluy ku dampaleungeunna pepeta. Atuh bari keprok kadang-kadang dampaleungeun kenca aya di handap. Kadang-kadang aya di luhur. Anu siga para mitra Prabu Baladewa keur ngonang senjata nu katelah nanggala teh. Nu teu lila tina dampaleungeun Suntara kaluar sinar koneng beureum. Nu mangrupa ramat lanca. Beuki lila beuki ngagedean kalawan muru ka musuh-musuhna. Ayo serang, ulah caricing, cek si gedir deui. Telila sarerea papada ngadeuketan Suntara jeung Imas Prihatin. Bari papada ngabar-ngabarkeun bedog sewang-sewangan. Tapi sinar ramat lancah kaburu datang nyerang ka musuh-musuhna. Gero-gero eta jalma pating gerero sabab eta ramat lancah gaib. Karasana meuni panas. Tuluy sarere rarubuh taya nu mangga pulia. Suntara ngareretan musuh-musuh nu geus ting jarungkel akibat kakeunaan ku ajian ramat lanca nu digunakeun ku dirina. Beres kawasna mah. Ceuk Suntara, red ka Imas Prihatin pok nyarita. Akang deuk ngabebaskeun nu jadi indung. Nah anjeun deuk milu pokna. Masti ni tadi anggap indung abdi kan. Jadi kurang hade lamun abdi ngantep nu jadi indung dina balai. Ceuk Imas Prihatin. Jadi anjeun deuk nulungan indungku Akang. Cek Suntara bangun kurang yakin. Teu salah. Itu pisan pamaksudan kuring ge. Cek Imas Prihatin kapaksa. Nyebut teh kuring sabab Suntara bangun api lain. Sanes punya kami we su. Bade ngiring sareng Imas, punten sungceuk mangge. Cek Mang Soyi nu kaluar tina panyomputanana. Suntara teu nemalan tuluy ngaleos dituturkeun ku Imas Prihatin jeung Mang Soyi. Kituna teh pikeun Suntara bangun teu ngarasa ringrang. Sanajan diukning hareupan balai gede lantaran geus buleud pate kadang Suntara ye naon nu ngahalangan bakal dilabrak. Sabab dirina geus hayang ngabebaskeun deui indungna tina cangkreman bah Suntara. Para mitra kaum dangu, Suntara teu nemalan. Tuluy ngaleos dituturkeun ku Imas Prihatin jeung Mang Soyi. Kituna teh pikeun Suntara bangun teu ngarasa ringrang.
sanajan deuk nying hareupan balai gede lantaran geus buleud patekadan Suntara. Ye naon wae halangan bakal dilabrak sabab dirina hayang ngabebaskeun indungna tina cangkreman Bah Suntama. Para mitra kaum dan tapi keur kitu teh jeleng celegedeg di hareupeunna teh geus ngajega dua tangtungan tayalian teh Ki Gomar jeung Ki Jabud. Sia duaan bisa wae ngungkulan bocah-bocah nu teu bisa kerelut lantaran teu boga pangarti, nu teu bisa dianekeun. Tapi coba geraya kula, nu tangtu sia moal bisa ngungkulan pangawasa kula. Masing inget, ngaran kula Ki Jabud, jago timungka poleng nu taya tani. Cek Ki Jabud para mitra sadaya mencerong nepak dada ngebrehkeun wawane. Heh, Ki Suntara, dia tetela gede kawani, lantaran asup kaya tempat. Hanjaka dia bakal balik ngaran sabab ngaing bakal nunggal jangga dia. Cek si Gomar kawas embung elesima ku Ki Jabud. Baraya, aranika ulah deuk ngahalangan pamaksudan kula. Sabab kula teu boga urusan jeung aranika duaan. Tapi kula boga urusan jeung Bah Suntama deuleu. Cek Suntara mun cereng ka Ki Gomar jeung Ki Jabud. Baruk anika boga urusan jeung bapa kula. Ayeuna mah teu kudu urusan jeung bapa kula. Lantaran bapa kula keur sibuk. Urusan heula jeung kula sabab urusan bapa kula urusan kula keneh. Masing inget ngaran kula Ki Jabud, jago timungka poleng nu taya tani. Ki Jabud nyakaka. Suntara ngarasa nafsu sabab asa diheureuyan. Red ka Imas prihatin jeung Mang Soyi pok nyarita. Mas, siap sabab bilawaneun urang lain jalma kosong bolos tong. Ceuk Suntara. Red Suntara ka Ki Jabud jeung si Gomar pok nyarita. Ya kitu hade atuh. Sok atuh de kumaha maksud aranika duaan? Sok, rek kumaha maksud anika? Moal burung ditadah ku kula. Cek Suntara bangun nangtang. Urang ajar anika. Nangtang ka kula. Taca nyaho meureun kana wewesen kula. Sia tangtu moal kuat adu jajaten jeung kula. Masing inget ngaran kula Ki Jabud, jago timungka poleng nu taya tani. Cek Ki Jabud asa direndahkeun ku Suntara meureun. Dor atuh geura maju lah. Ulah ukur ngocoblak we ka bau-bau sungut barinake. Ngan saukur nyarita pulang poleng. Nah sakumaha wawesen anika teh cing Jabud lah. Hayang nyaho we jago nu make samping poleng deh. Cek Suntara. Ki Jabud nafsu teu katahan celeng seak pereupna langsung diheumbatkeun. Maksudna rek dipake ngagedor gado Suntara. Tenggeulanana cepet naker tur ngandung tanaga simpenan nu cukup rosa. Suntara nu memang geus saya gati anggal, gancang meta. Dirina harita teh masang kuda-kuda bari nakis peureub Ki Jabud. Manehana sarta satuluyna Suntara malikeun awak. Bari leungeun Ki Jabud dicekel pageuh, maksudek dibalangkeun bari ngagunakeun cangkeng. Tapi tetela Ki Jabud lain jawara sakatiga. Dirina ngarti kana maksud Suntara. Ki Jabud meresa merean satengah ngajongklokeun maneh. Puguh Suntara asa kadorongkeun. Hal ieu digunakeun ku Ki Jabud. Seak bret suku Suntara direngkas. Kaleong gubrag Suntara ngagubrag. Tapi korejat hudang deui tuluy pasang jurus. Dina wangunan jurus jati kancana tahapan kadalapan. Tanaga simpenanana museur dina dua leungeunna. Suntara sadar yen Ki Jabud lain lawan enteng-enteng. Lain lawan biasa nu bisa dirubuhkeun kalawan gampang. Da puguh geus karasa dina gerakan jeung tenggeulanana, Ki Jabud teh ngandung kakuatan anu kacida tohagana.
Anika tetela gableg pangarti. Tapi najan kumaha anika moal kuat aduh hareupan jeung kula. Masing inget ngaran kula Ki Jabud jago ti mungka poleng nu taya tanding. Ceuk Ki Jabud meni ujub bisa ngarubuhkeun Suntara teh paramitra. Suntara teu nemalan tapi kawaspadaan beuki ditingkatkeun sabab sia dirina eleh jajaten ku Ki Jabud. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula. Ngaso. Para wargi kaum dang mangga dongeng urang teraskeun deui. Suntara teu nemalan para wargi, tapi kawaspadaanana beuki ditingkatkeun. Sabab bisa dirina eleh bisi dirina eleh jajaten ku Ki Jabud. Dirina sayaga dina pasang kuda-kudana bari panon mencrong ka Ki Jabud. Dara, andika tangtu modar ku kula. Sabab kula geus bisa ngukur kana kamampuhan andika. Masing inget, ngaran kula Ki Jabud, jago ti mungka poleng nu taya tani. Ceuk Ki Jabud. Beres nyarita kitu seak Ki Jabud ngirimkeun deui panarajang ngarah kana palebah dada Suntara. Seret Suntara ngageserkeun suku Katuhu pikeun nyingkahan serangan Ki Jabud. Tapi dasar serangan tadi ukur serangan tipuan. Puguh kitu pisan tujuan Ki Jabud. Sakilat awakna muter bari suku Katuhu diangkat. Anu kalawan teu bisa disingkahan deui ku Suntara. Seak cebet dada Suntara kabeunangan ku dampa suku Ki Jabud. Nu memang geus dieusi ku tanaga simpenan. Gero Suntara ngagero bari rada ngagaleong. Hal eta digunakeun sahade-hadena ku Ki Jabud. Nu keur ngagaleong disusul tepus deuk dihanca deui. Tapi untung Imas prihatin leuwih rikat. Dirina gancang luncat bari teu antepan dampal suku ngajejek cangkeng Ki Jabud. Galeong Ki Jabud ngagaleong. Sabab tanaga Imas prihatin cukup rosak. Ngan teu nepikeun karubuh. Sabab Ki Jabud kaburu mancuh deui pasang kuda-kudana. Kurang ajar sia Imas. Ngabongohan ka kula. Ceuk Ki Jabud munceran. Kumaha we gelut mah Jabud? Nu penting mah bisa unggul. Ceuk Imas prihatin bari mencrong ka Ki Jabud. Waktos nase. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra sadaya. Insyaallah urang teraskeun kana bagian ka-87. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae, mangga permios.